eta deui khudulillah puasa teh DPDP ka Gusti Allah wa tahajjudu fi layalihi ayat tahajud di pentingna tahari lilaitil gadil azimatil gada penting teh tahajud urang lamun urang tahajud urang teh taraweh kan witir kan 3 penting deuk tahajud tambahan heula hiji usolli sunatan rakaatan Allahu akbar ngajangkepkeun eta tanu tadi abe ulah aya terjadi 2 witir la witroni eueuh 2 witir sapenting hiji bae lamun eta 3 ke urang witir jadi 2 witir supaya ulah terjadi 2 witir tambahan hiji Allahu akbar jadi jangkep tanu tadi 3 jeung hiji 4 bari tahajud sadaekna urang Allahu akbar tahajud Allahu akbar tahajud Allahu akbar tahajud Allahu akbar ruku mah henteu tahajud Allahu akbar sholat tahajud terus diakhiri kuitir mantap mulyana bulan Ramadan kuliahi mukaan kitab sok hayang seuri sakapeung mah aya hayang seuri aya keom aya bunga aya sok kaju seurian sorangan di antara nu hayang seuri ieu cak Gusti Allah teh ya ibadi hei hamba kaula sia nyaho aing nyiptakeun Ramadan teh mulya tur agung tur suci nyaho mun cak urang teh mah nyaho salat sia tah dipenting 11 rakaat witir setelah tahajud atawa geus teu kudu tahajud 11 rakaat bae jawaban manusia kumaha duh Gusti 11 rakaat mah teu kuat tah lain pagawean abdi tah pagawean nabi pagawean wali pagawean kiai abdi mah 11 bah teu kuat atuh ulah 11 ai pagawean lain pagawean sia mah 9 Gusti 9 ge abdi mah teu kuat lantaran beurangna sibuk abdi bapan di pabrik abdi bapan ngojek abdi bapan supir atuh ulah 9 7 Gusti 7 ge teu kuat abdi mah lantaran abdi mah sibuk jelemana aya gawe ieu gawe itu sakacapangan sakapanggina geus abdi mah teu kuat kudu 7 bah 5 atuh 5 2 hiji asana 5 ge teu kuat Gusti 3 atuh 3 asana 3 ge teu kuat ambo budak 3 teu kuat hiji degekeun ku sia wahai para malaikat cak Gusti Allah aing ngainstruksikeun ta ka hamba aing teu kuat 11 mah turun hiji bae bejakeun hiji teu kuat hiji ge hiji teu kuat hiji geus atuh teu kuat hiji mah neuk sarena bae ngalawudu aju maca bismillah 20 hiji kulhu 3 palak bina siji tiupkeun amo tah lain pagawean abdi Gusti aya kudu ngalawudu heuh tiris aju batu kita abdi mah moal ngalawudu geus kajen teu ngalawudu ge asal bismillah bae 20 hiji teu kuat 20 hiji ge bismillah teu kuat atuh tunduh jasa Gusti abdi mah capek bogan abdi dicapekeun ku Gusti bulan 20 hiji atuh 11 ge teu kuat tilu teu kuat geus atuh hiji bae si haju HS hiji ge teu kuat ambo bamajo henteu panjana mah bismillah 20 hiji teu kuat tilu teu kuat hiji ge teu kuat hiji doang gitu siapa kajen teu bamajo teu wudu ya bismillahirrahmanirrahim blek mah kitu teu kuat hiji teu capek geus atuh baca Allah bae tah lamun Allah bae mah bisa kagas atas DKS Allah enggak sakit itu doang tapi eta cak Gusti Allah wahai para malaikat hamba aing teu pohara masih keneh ngaku bahwa aing pangeran disagedengeun eta mah loba jelema nu teu ngaku bahwa aing teh pangeran tuh Katolik cenah mah teu ngaku aing pangeran tuh Protestan teu ngaku aing pangeran tuh Kristen teu ngaku ka aing pangeran dihiji-hijikeun Tritunggal nanaonan budak Konghucu jeung sajabana teu ngaku ka aing tapi si eta mah jalah beurangna teh kaon di pabrik bae si eta mah lelah ngojek bae si eta mah lelah
Titah 11 rakaat ge teu sanggupeun, titah wudu ge deuk sarena teu sanggupeun, titah baca bismillah 20 hiji ge edan ngajebiat, titah hiji doang maca bismillah teu sanggupeun, ngan Allah doang hebat amat eta jelema datang ka ngaku ka aing. Masyaallah. Asana moal anu maca bismillah. Moal asana ieu mah wudu ge moal ieu mah. Ieu mah deuk naon ieu maksudna? Cek Gusti Allah malaikat aing teh nyarita dina Al-Qur'an innahu alimun ghafur. Aing teh maha halim, innahu halimun ghafur, maha aris, maha hampura. Ai si itu mah nu hebat ibadahna ka sorga atuh tambah teu kudu kukumaha aja teh mah hampura aing geus datang. Si itu mah tukang ibadah atuh geus jelas. Ieu mah tah cenah mah salat Johor ngan opat tong teu bake roati broati capeun datang ke masjidnya puasa nya digawe kocek lawan haju beres gawe deui teu sanggupeun salat qobliyah jeung ba'diyah haju hees lagi tilok bake man witir-witir langsung bae bismillah ge teu kuateun tapi nyana ngaku ka aing kadenge ku aing Allah ajureup behes tah eta teh halim aing aris aing gofur aing geus malaikat eta teh hamba aing teh bulan Ramadan teh agung kedah karasa keagungan bulan Ramadan ari nu ibadah mah atuh geus puguh ieu mah nyana mah sakikituna teh ibadah ku agungna aing nyiptakeun bulan Ramadan kaarisan jeung kagofuran aing keuna karasaeun ka jana kundu hees maca Allah doang kasorgakeun masyaallah asana ieu mah ieu asana ieu asana lain berarti urang kudu ngurangan ibadah ku agungna Ramadan datang ka kos kitu ku istimewana Gusti Allah menyikapi Ramadan datang ke jelema nu ngaku Allah doang nggih bari puasa keagungan Ramadan supaya karasa sapuasa-puasana doang salat teu make qobliyah jeung ba'diyah teu make salat-salat nu sejen agungna Ramadan bener-bener penyucian dosa bener-bener penyucian kakotoran penyucian pembersihan kadurat-kadurat keuna karasaeun cukup ku pengakuan ka Gusti Allah puasa di bulan Ramadan salat anu 5 sorga sakitu alhamdulillahirabbil alamin tapi loba kene sakitu ge nu teu maca Allah Allah aja neuk hees teh kan ke hees mah kunti anak kan tama kunti anak lalakina pan goblok teh eta loba kene teh kitu lain teu maca Allah Allah aja kadanan bismillah kadanan kulhu kadanan jeung sajaban bismillah bismillah atuh Allah 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 langsung deh ieu mah lain kan aduh mama di mana mama boro-boro baca Allah eta mah geus langsung geung eta mah lamun paeh langsung diseren ka neraka tah mah. Ya Allah ya Rabbi eta aya keneh teh nu kos kancing ade pareuman apena pigabe komo bulan Ramadan mah bulan suci banyak kurang di kotoran kadanan cara batur berang sakali tamat peuting sakali tamat jadi berarti sapoe sapeting 2 kali tamat dongeng doang geus kadanan ku kita atuh geus sapoe sapeting sakali tamat eta ge dongeng doang atuh geus 10 poe tamat 10 poe tamat jadi sabulan teh ya 3 kali tamat beres eta mah geus betul sapoe saju sapoe jadi berarti sabulan tamat sakitu teh tamat santri mah tamat kecil ya santri mah tamat tuh ngaji Quran teh sabulan sakali tamat mah tamat lain santri tamat jurid nisbati santri mah aja santri mah pun baca Quran teh babari cenah babaturan naon Quran dibaca duh kitu sia teh kadenge
Saya mah naon sih aya teu arti. Ya, sok ngomong aing mah tingkatan geus luhur. Deui. Orenganan asal aya babaturanna kos kitu jana mah. Aya mah tu tilok. Wasa geus aya baturanna tah menang 2 poe teh ka kudu dirbinas manikeun. Saya tamat. Ieu atuh aing ngaranna ge. Sia bener eta tamat. Masyaallah Allah Maha Uninga. Kejam jasa eta enggak bohong geus tegep jasa. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu puasa lobakeun maca Al-Qur'an. Ngan banding-banding. Urang bisa maca Qur'an sapoe sapeting tamat atawa 10 poe tamat digerlengkeun ku urang ditartilkeun atawa dibaca. Aju orang bisa maca Quran tapi dihartikeun, ditadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wallahu a'lam bishawab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab Quranan nu agung. La raiba fihi daya kamang-mang hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi masih mutakin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orenganan mutakin teh alladzina yu'minuna jelma anu arariman bil ghaibi kanu maha gaib Allah wa yuqimuna shalah dan selanjutnya dihartikeun da kurang make terjemahan anu geus menang naseh ulama-ulama urang. Tak urang sabulan tamat bari ditadabur jeung nu 3 kali tamat bagusan eta. Urang lambat ka tamat tapi dihartikeun ku urang jeung nu sapoe sapeting tamat sapoe sapeting bagusan eta. Mending dibaca ku urang lalagunan dihartikeun urang tadabbur ngaranna dihartikeun urang endeu geus menang naseh ieu teh ge geus dan kitu ngaranna ditandatangani ku pentaseh di antarana eta baruan bali masuk. Nah lalagunan kajeun teu tamat ge malah teu tamat tapi ku urang dihartikeun eta nu hebat engke ge bakal aya ge karasana ka awak lain deui dihartikeun mah urang jadi nyaho dibandingkeun jeung ngederong. Saya baca naon surah. Sadaqallahul azim. Teu arti aya makasih. Da eta teh bagus dibandingkeun jeung ditartilkeun tur ditadabbur. Nah ieu puasa hikmahna pohara. Sebab orai ge orai. Nu puasa bae mah orai taneuh manjur jasa. Orai taneuh mah kasepak-sepak kilongna naon tapi lamun geus ngegel geus hesek ditulunganana. Sebab naon puasa bae kan komo bulan mulud. Bulan mulud mah janna mah tiloka mah mana orai taneuh mah cinta ke besa mulud. Bulan Ramadan Ramadan ih sempar-sempar ge orai taneuh teh eta keur tapa. Sakali ngegel tapi orai koros mah nu tilok tapa. Urang Jumatan kadang gede le orek koros nggak daharu eta tang anak bangkong butung nangus gendut ya war orek koros mah naon bae eta anak bangkong anak kadal orek koros eta masyaallah kan aya lauk ini mah naon bae as butuh da gendut nu mantang nu gendut eta koros atuh teh jadi bati asli di itu cenah kiai masuk sembarangan bae. Nah nu anehna aya santri baheula di dieu teh aya santri eta teh digegel orai koros aduh si adu-aduan dia teh nyeri cek dah ditarik ku babaturan kuntuna murah kuntu orai koros murah di dieu ta eta teh orai nu tilok puasa orai koros orai babi orai
cai teh sekarang itu eta tilok puasa teu manjur ore kadut eta ore kadut itu eta nah nya namanya ore kadut meureun mana sayuni meureun tah eta tapi ore anu sok tapa ore belang ore sanca ore kitu taneuh eta ahli tapa teu meunang sambarangan jelema ge lamun ahli tapa lain deui tapa teh lain sakadar tapa teu dahar teu nginum teu jimat tapi tapa ulah sok ngadahar duit pamarentah manjur asal kiai jago nyana ngajina hebat dina puasana tapi beteungna terus bae ngadahar duit pamarentah moal manjur ka jeung kuku dijamin 1000% bahkan 1500% moal manjur moal bae ka jeung kuku mah beteung teu ditapaan tapa teu dahar teu gini budak detik ge bisa tah lamun aya HP ulah hayang tapa tati HP manjur urang mun boga TV renyek jual manjur ganti iya hayang manjur ulah hayang manjur hayang ka Allah bae tapi eta praktekna seperti kitu kayak kadituna mah kayak kadituna kan geus biasa teh hayang nanaon ge teh ningali jelema ge biasa bae maksudnya biasa bae ningali awe ge biasa bae nu gelis-gelis jore-jore biasa bae atuh nu gelis-gelis jore-jore kumaha sih kiai cenah atuh kitu wae kabelah dituna mah nu ditingali ku perasaan urang teh kan hese teh ieu teh mindahkeun perasaan ibadah ibodoh ku ari kapinter terasa pinter sageus pinter paham terasa eta garana pergeseran eta mah masih bisa tah mah kos kitu mah tah tadi teu bisa alfiah jadi bisa teu bisa maca fatul muin jadi bisa ngageser tati bodoh ka pinter tapi hayang boga rasa ikhlas mah tah eta hese karasa kan ikhlas teh karasa nikmat ibadah eta kan lamun geus boga ikhlas kan ngeunaheun hayang we ka Gusti Allah embung jeung makhluk sebab naon eueuh dikacinta iwakil ka Allah masyaallah eueuh tah hayang datang ka dinya geserkeun ku urang tina kaladzatan jismaniyah kana kaladzatan ruhaniyah carana puasana cara Ibnu Arabi cara Tuan Abdul Qadir Al-Jailani cara Ibnu Athaillah lain puasa teu dahar teu nginum hungkul tapi puasa teh ilu awak kabeh milu puasa di ketika kurang geus diajak puasa ngageser tina puasa awam menjadi puasa khos teu dahar teu nginum teu jima awak kabeh anggota diajak puasa qalbu dika Allahkeun ngaranna puasa khos ilah puasa nu lain sambarangan anu engke Allah bakal mere kanikmatan tah di bulan Ramadan cara nu tadi ge geus menang pangampura sakadar pangampura ku gedena agungna sucina Ramadan eta ku inget bae geus ka Allah nyahoeun bahwa eta teh ngaku ka aing eta teh geus menang pangampura eta ku gedena Ramadan komo lamun ku urang dimanfaatkeun lantaran turunna Al-Qur'an ge di bulan suci Ramadan beuh lain leutik-leutik diintip Ramadan teh ku ahli Allah mah timbul ucapan Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadu ala niran ku bungah doang ge deuk asup bulan Ramadan geus haram kana neraka awakna ku bungah doang masya Allah ku sebab naon ayam rahmat jeung magfirah Allah di jero Ramadan seakan-akan Allah teh aya di bulan Ramadan seakan-akan hayang bae geura asup ka bulan Ramadan bakal karasa indahna Ramadan rahmat Ramadan segala rupa kesucian Ramadan terasa bunga dek menghadapi Ramadan panai lain kitu di lembur mah woi di Cilongok geus penutupan nya geus teh Ramadan deui hutang tahun kamari ge can kabayar pamajikan aing habekan bo budak meuli baju can kabayar pan dek lebaran deui bo pencit teh beug aing aya nu ngomong kos gitu tapi lain urang Cilongok lain urang Cilongok mah kabehan bae eta jadi takkan deh hutang aya nu kieu bae ngidain sih bulan Ramadan mah segera teh kunaon ngabuburit ka Citra ka Puri aya nu kitu aya anu Ramadan mah ngeunaheun sia sokna loba nu marere pembukaan segala rupa ge geus aya macam-macam biasa
Nah urang mah belajar kuari ngebersihan awak, ngebersihan batin. Engke Allah bakal merek Lailatul Qadar dina teu merekna boga kesejukan. Lamun dibahas panjang tentang bulan suci Ramadan, ieu maka istimewaana bae la khulufu famu shaim adyabu indallah min dhil miski. Yakin ambe sungut nu puasa leuwih seungit tibatan minyak bisi. Coba ge jelema nu puasa ambar ha. Ayo coba ha. Pan Kangjeng Nabi bisa ngabohong. Ieu kan ucapan Kangjeng Nabi. Cak Kangjeng Nabi la khulufu famu shaim atyabu. Ambeuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan bisik. Coba ha. Ampun. Ada ucapan kajian. Oh, macana tu indallah. Menurut Allah leuwih seungit tibatan minyak misik. Aya menurut jelema mah pan aya nafsu. Geus ku nafsuna bakal bau. Tapi ku malaikat bakal seungit sebab ku nafsuan. Geus malaikat teh lamun urang puasa, urang maca kaluar teh seungit malaikat tadi dia resepeun. Cek Gusti Allah leuwih seungit tibatan minyak misik. Urang nu mantap kurang data ka bau. Urang ge lamun luhur mah seungit lantaran urang mah handap bau. Nah dia kahayang nafsu ngaranna eta lah nu ngahalangan. Jadi lamun urang loba kahayang eta loba halang kacang tanah. Eta teh maca zikir ka Gusti Allah, maca tasbih ka Gusti Allah. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdi. Walakin la tafqahun tasbihahu ngan urang teu nyaho kana maca tasbihna. Kacang teh eta kacang, lamun ngagoletak eta baca tasbih. Subhanallah kacang. Kacang ngagoletak sama sok macam kacang segala rupa. Ulah haju sia mah kadi itu bae kacang teh. Kacang ngagoletak. Kacang. Tapi lamun eta kacang ku urang dipelakeun tah, dibawa dipelakeun, dihuma. Plek. Kacang beda rasaan. Cak kacang teh aing berarti titah jadi, berusaha aing jadi disiram kudu bogana set hayang jadi. Boga kahayang tah boga kahayang nya hayang jadi lantaran dipelakeun maca tasbihna lambat. Subhanallah. Ketika jana merontak kan dipupuk tah. Sanggeus dipupuk kan jana boga perasaan kan ngomong nu mantak maca tasbih ge kan ngomong. Kangjeng Nabi makan kadenge. Sagala rupa ge kadenge. Kobok Kangjeng Nabi Sulaiman maka angin-angin bisa diajak ngobrol ku Kangjeng Nabi Sulaiman maka. Kangjeng Nabi Sulaiman angin ge bisa diajak ngobrol angin atuh komo deui benda-benda nu sejen. Dia sireum ge begitu diutus ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Geus bejaan ku Gusti Allah Sulaiman aing bakal ngutus sireum ka anjeun. Oh mun, mana sireumna? Memeh kapanggih nu di jalan teh nu loba kan sireum datang heula ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Kan ngobrol jeung Kangjeng Nabi. Eta sireum bae ngobrol. Masyaallah karim. Nah, urang lamun puasa bae bakal dibere ceuli-ceuli Kangjeng Nabi Sulaiman. Bakal dibere lisan Kangjeng Nabi urang dan lain sebagainya. Berarti kan dibere maziah nu luar biasa. Kacang ku sebab boga kahayang lambat. Kata dina mah subhanallah. Barang dipelak subhanallah. Barang dipupuk tah teu kadenge. Barang jadi maka dinya sat geus baca tasbihna geus teu kadenge ku sasaha. Teu kadenge. Eta naon eta? Eta teh kahayang kacang bae boga kahayang teu kuateun maca tasbih. Maca mah maca ngan teu kadenge kurang. Lamun dibukakeun hijab kan kadenge lantaran nyanana boga kahayang teu kadenge. Urang ge urang lamun eueuh kahayang hiji bae ka Allah. Ieu dengan sendirina mata ka Allah, ceuli ka Allah, kabeh ka Allah nu mantak disucikeun deui ge ku wali supaya dikaallahkeun. Eta teh abeh giraheun. Ketika loba kahayang, mata boga kahayang mun teu geulis embung neuleu. Ceuli boga kahayang mun teu merdu embung ngadengekeun. Irung boga kahayang mun teu kitu seungit teu kitu keneh sagala rupa boga kahayang. Awak urang boga kahayang tina kahayang etalah jadi hijab urang jeung Allah. Maka
di bulan puasa wayahna kahayangna rada dikurangan muntat tadina urang minum teh doang di bulan puasa mah tambahan kopi susu siapa pas bae dasar jurig dipancing sakitu bage pas atuh hese ngobrol jeung jurig mah kurangan kahayang kurangan wah ieu mah geus kolot rencana meuli lepis deh ka mana manya meuli lepis aing mah geus ulah wau jeung si aing mah mun sia make lepis geus aing aing ka Vietnamkeun siapa aing ye ngangon kebos ya di Vietnam sapi mah lepis mah paranti pengangon di Vietnam mah urang jadi kebanggaan ye neraka jahanam tah leg gaul ku sia tah ieu ieu kahaya Masya Allah orai taneh micenan kahayang manjur orai belang micenan kahayang manjur orai gitu obra micenan kahayang manjur tapi orai nu tadi diceritakan sebab terus bae kahayangna dituturkeun teu manjur bahkan caroplok urang ge sakumaha tadi bayangan kacang jeung sajabana diri urang lamun geus galegitkeun kahayang timbul engke zikirna dengan sendirina dina zikir eta lah bakal nyambung jeung nu sejen sebab nu sejen teh eueun nu teu zikir tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna kabeh 7 lapis langit zikir bumi zikir ketika zikir kabeh urangna zikir sebab teu boga kahayang mun urang geus teu boga kahayang kadenge zikirna langit kadenge zikirna bumi urangna nu zikir kadenge ku langit kadenge ku bumi ngahiji Masya Allah ieulah puasa kadahanan ku kitu atuh urang puasa geserkeun tina puasa awam anu beneran awamna supaya urang mendekati bae ka puasa khos geus atuh urang di bulan puasa mah ulah hutang-hutang di kuari beresan kebutuhan dapur beresan segala rupa geus urang bebeja ka pamajikan urang ari ibadah bae ka Gusti Allah nya geus segala rupa tah geus teh jang dapur tah jang dapur 50 juta cukup kan tiis kadang-kadang cek si Hindun deh bener gitu tah kiai kadang-kadang atuh geunaheun da puasa kos kitu mah tah jang lebaran 50 juta mantap tah geus aduh Masya Allah tah jang anak 50 juta mantap tah kan geus teh kudu di ka bulan Ramadan kan balik meuli mobil ku aing korupsi deui bae pan pamajikan mah beresan tet urang geus bae ka Allah tek TV ku urang geus tutupan HP ku urang geus mulai urang hayang informasi pilpres teu kudu geus ka Allah bae ka Allah mantap teh ge asana witir teh ge lain 13 bisa 23 ieu mah ngaleuwihan ieu mah bakal aja pende mah bisa terus bae geus teu make hitungan Allahu Akbar maji nah tak witir kok teu eureun selama aya jelema nu neulegeun aing mah moal eureun emang ahli ria mah kos kitu eueuh jelema bae geus teu salat balikan deui urang menghadapi bulan suci Ramadan jadikeunlah bulan suci teh bener-bener untuk penyucian batin urang puasa ulah sakadar teu dahar teu nginum teu jima tapi ajak anggahota urang puasa dengan kata kerenna tapakeun mata urang tapakeun ceuli urang tapakeun irung urang tapakeun sungut urang tapakeun leungeun jeung suku urang ditapakeun teh maksudna tina kokotor sucikeun hadapkeun ka Gusti Allah ngalereng ngidul ngetan ngolon teu nu kaya teu nu susah teu pejabat teu rakyat teu kiai teu santri teu cacah teu menak kabeh bakal datang ka ajal geus datang ka ajal mah maot ngaranna tinggal urang we jeung amal urang kawau urang nu tadina ku urang didamba-damba urang maot mah sakadar datang ka bibir kuburan bapak urang nganter sakadar datang ke bibir kuburan pamajikan urang sakadar datang ke bibir kuburan anak urang sakadar datang ke bibir kuburan murid urang sakadar datang ke bibir kuburan nu bakal ngalaksanakeun mah urang jeung amal urang lalakon hirup renungkeun ku urang mumpung urang masih keneh dibere umur tur dibere sehat sakali deui mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur jang ibadah dibere sehat ku Gusti Allah jang ngalobakeun ibadah dibere kuat ku Gusti Allah jang ngalobakeun ibadah
mudah-mudahan dulur-dulur urang bapak urang ma urang di alam pura dosan ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu Bismillahirrahmanirrahim warabi'u lan utawi kang kaping papat iku ana mithla hadhihi surah satu teh umpama ikilah surah safiyah kang bening lil walad kadue anak aksari ku kang leake walidzalik dan karena mangkono aksar yura dan tingali ya ruhul qudsi atawa tufail fil badamati dalam sakeok tuturu ala suratul murdi ingat serupa pirang-pirang kang parak balik kal malaikat ketika malaikat manusia dua dimensi hiji dimensi zahir jasad kebutuhanna dahar nginum pakai kendaraan dua ruhan nu diciptakeun ku Gusti Allah di alam arwah anu pernah iqrar di harapan Allah qalu bala syahid dihijikeun ku hari roh jeung jasad makanan nu berbeda bentuk anu berbeda ieu mah jisim kasyif awak ieu mah roh mah latif nu lembut asukeun set roh wauh ka Allah jasad mah wauhna kana dahar jeung inu roh mah makananana Quran wirid zikir subhanallah dan lain sebagainya ieu mah dahar inu sare awewe berbeda jauh maka ketika manusia bisa ngebersihan awak tina perwatakan jasmani mata celi irung sungut kabeh boga watek kunyana di mujahadah di perangan dahar ge di mujahadah nginum di mujahadah terus ditafakuran horeng nu Allah deka Allah ku Allah ti Allah langsung nyana berusaha susah payah riyadhah ngaranna diajar nafsu teh dibilukeun supaya daya taat padahal nafsu teh hayang ulun padahal nafsu teh hayang ameng padahal nafsu teh hayang rucah padahal nafsu teh hayang sesenangan diriyadhahan diajar pengkolkeun kaallahkeun teu bisa saminggu 2 minggu sebulan 2 bulan melalui nikreh terus besuluk ngaranna sampailah tunduk nafsu teh aman khafa maqama rabbihil a'la wa nahan nafsa 'anil hawa jelema anu terus bae nahan nafsa 'anil hawa hawa nafsu dibilukeun tunduknya model saha Kangjeng manggeus jelas masuk model para sahabat model saha deui para aulia Allah Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Asyadzili Imam Syafi'i Imam Nawawi kabeh eta nu geus bisa nundukkeun nafsuna belah dieu para wali sanga belah dieu na deui para model guru-guru urang anu geus teu nyahoeun ramena dunia sabodo sia-sia aing-aing hirup di dunia tapi geus teu ngabutuhkeun dunia urang mah hirup di dunia gupak di dunia nya nama hirup di dunia tapi pikiran akhirat geus bae hayalanna teh akhirat duniaan di jero hatena eta teh hasil riyadhah hasil mujahadah hasil muhasabah hasil tafakur ditafakuran ketika dunia ieu dijieun ku Gusti Allah kemudian cak Gusti Allah sia teh jang nyoba hamba-hamba aing begitu neuleuh ka sia aing teu neuleuh saeutik ketika jan ka sia ku jore-jorena sia
kejaran orang kuari dunia nuku Allah dunia teu pernah dilirik justru ku orang dihayal. Coba eta ayo inna dunya bahrun amik qad gharqa nasun katsir masya Allah walil haya gitu karena dunia mah kitu mataul gurur dunia mah mataul gurur geus loba jasa dina Al-Qur'an ayat-ayat anu nyaritakeun dunia hina dunia teh jore dunia teh keji ketika jelema budak-budak dunia berarti urang jore budak du jore nyaho kabeh kiai mah nyaho kabeh santri mah nu ngaji ge nyaho tapi pelaksanaan untuk merealisasikan sesuatu anu kunyana geus dipercayai nyana percaya dunia hina tapi ngabuktikeunana pengakuan bahwa dunia hina ieu hese berarti teu boga kayakinan selama orang teu boga kayakinan orang kieu bae hirup mah teu dikiaikeun teu diustadkeun teu dijawarakeun teu sakitu bae sarua bae teu boga makom ketika terus riyadhah mujahadah setik Imam Syafi'i 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun Syekh Abdul Qadir anu fokusna 3 tahun karak eueuh di jero hate plek hate teh beningan aya Allah doa kicep asa dikicepkeun ku Allah denge asa didengekeun ku Allah ambe asa diambekeun ku Allah hudang hees teh boga pikiran alhamdulillah ku Allah dihirupkeun nyanggakeun sadaya-daya poe ieu deuk dikamanakeun abdi deuk digerakeun kumaha ku Gusti sesuai jeung nu aya di Lauhil Mahfuz abdi bakal ngalaksanakeun tulisan nu aya di Lauhil Mahfuz eueuh rencana sagala ngepak karung sagala ngumbah karung sagala ngirim karung eta mah jelema hina nu kos karan itu gitu-gitu nu hina tamah nu kos kitu duit datang dihitung cinta jana kadinya berarti kahinaan makin tambah salah satu ulama akhirat adalah ketika dunia datang ka dirina nyana ceurik Gusti manya abdi diacak-acak kudu hina urang mah lamun ngariung teu bawa berkat ceurik padahal nu hina ceramah teh di amplopan ceurik padahal nu hina tuh kan urang mah kitu bae justru urang mah akhirat mah mun datang dunia ka nyana nu ceurik ya Allah ya Rabb barang hina kok dia ka abdi ke tuh aja pendek mah kajeun hina ge Gusti tumpukeun di abdi tolong teh coba teu salah katololan nyana eta kos kitu tuh mana buktina ibadah aya pondok nangieun nyana aya majelis nangieun nyana aya masjid nangieun nyana aya eta fakir miskin nu ngaku bahwa nyana sok dibere ku nyana ya buktina tetanggana ge eta ngadoakeun teh ku galedeng berarti kan teu dibere tuh kan nah ketika jelema bisa alhamdulillah caang hatena hiji Allah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisadahu dan lain-lain sebagainya wal eureun hamba kaula bertakarrub ka kula dengan susah payah riyadhah mujahadah tafakur sehingga terus-terusan bin nawafil geus lain nyaritakeun nu fardu deui zikir padahal mah teu dititah terus-terusan tapi nyana terus-terusan salat sunah teh aya aturanana tapi nyana mah terus bae salat sunah
nafil teh terus bae lain bae ba'diyah jeung qobliyah lain tahajud jeung duha tapi jana mah sunah mutlak pagawean jelema ahli Allah terus teh irin-irin hatta uhibba sehingga kaula cinta jasa kabanehan cak Allah bara anu dititah fardu cacak-cacak anu sunah anu dari pati dititake dipigawe bae wa iza kuntu ahbabtuhu diwana kaula geus cinta ka jana kuntu ayeuna ceulina ku aing diurus kuntu lisanahu lisana ku aing diurus kuntu yadahu lahana ku aing diurus kuntu rijlahu sukuna ku aing teu salengkah-lengkah diurus ku Allah tidinya lah bakal aya keluar tiflul ma'ani. Nah iya awak ketika geus kos kitu dibukakeun tirai hijab Allah aya anu dibere deuleu lauhil mahfuz aya anu dibere deuleu sapatala ku Gusti Allah dibere deuleu oh ieu teh aya emas oh ieu teh nanaon tapi janana geus teu hayang hiji be Allah bisa komunikasi jeung hewan lantaran hewan nyahuan aing ciptaan Allah di diri urang teh geus menyatu jeung Allah buaya bisa ngobrol embe bisa ngobrol onta bisa ngobrol hewan-hewan bisa ngobrol contoh Kangjeng Nabi ngobrol jeung onta Kangjeng Nabi ngobrol jeung kuda para wali-wali Allah lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngurus sapi ngomong kanyana cak sapi we Abdul Qadir maneh mah lain bangkos kieu hirup maneh mah ngomong sapi lain kos kieu hirup maneh mah aing mah sapiran cak sapi teh paraban diomongan aing mah jang ngangkutan barang sia mah lain teh ngurus kos kieu kan Tuan Syekh Abdul Qadir kaget kada ge sapi ngomong kos kitu jih bebeja mah sapi ngomong kieu cak mana Masya Allah kiletik kene geus bisa ngadenge suara sapi suara hewan dia kumaha coba ya Allah ya Rabb nah dibukakeun hijab tirai dieuwekeun mulus ka Allah impianana ge lamun Imam Malik ngimpi ka panggih jeung Allah Imam Syafi'i ngimpi ka panggih jeung Allah Imam Hanafi ngimpi ka panggih jeung Allah teu kira-kira teu ngimpi teu kira-kira belah dia ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi kabelah dia ngimpi jeung para wali Allah aya anu sok ngimpi ka panggih jeung kuntilanak manusia eta impina diudag anjing lompat nyilip jana wah parenggosan aju hayang kiih di sumur wer udah ngompol tuh ieu geus bersih jasa bersih anna misla hadhihi surah sayyana umpama ieu rupa sop anu bening lil walad ka anak aksar loba rupa budak dibersihan loba kitu kene ieu naon kitu ngaranna tiflul ma'ani walidzalika yura tiflul ma'ani bisa katempo dina waktu sare ala suratil murdi urang bisa neuleuh diri urang mimiti urang dibere ngimpi ku Gusti Allah urang bisa neuleuh urang aneh jadi urang teh aya urang masih eta ngomong di hadapan orang aya urang jadi urang teh aya dua ieu urang masyaallah kadeuleu tah urang bisa neuleuh urang isi masyaallah ku kasep-kasep teuing ala suratil murdikal malaikat urang bisa nempo ieu jati diri urang nu asli urang bisa ngobrol dibere ku Gusti Allah waktu urang sare teh kapanggih jeung urang mulai nyana dititahkan ku urang coba ke Mekah set ke Mekah emang urang iya nyaholah keberadaan Mekah bisalah diri tu meuli korma balik deui ka dieu set dibikeun ku urang ka tetangga urang haji pendek hayang ulah nu kieu mah ulah sok dibere karomah nu kos kieu suka sieu ulah nu kos kieu buah limus salah kos gitulah kamana kakalayangannya na jelema da aya we di dieu tapi eta tiflul ma'ani bisa kumaha dipanggil
berangkat di Gunung Lubnan, perkumpulan para aulia Allah sadunya. Di waktu-waktu anu tertentu konferensi saruanya naga para aulia Allah. Eta teh aya anu ka Mekah, aya anu ka Gunung Lubnan sebulan karak datang. Tiplul Maani masih rendah kene. Aya anu saminggu karak datang. Tiplul Maani masih rendah kene. Aya anu 3 poe, aya anu 10 poe. Tiplul Maani datang ke Gunung Lubnan teh ya, eta teh macem-macem. Nah, di dinya aya anu hebat set datang. Kanyawan lah ku para wali Allah lantaran dijalankannya ka parangi. Anu saminggu bari saminggu, nu sabulan bari sabulan. Nu nyana geus ancang-ancang aing mah kadituna ti sabulan keneh, ieu mah ti setengah bulan keneh, ieu mah ti saminggu keneh. Ieu mah datang. Geus datang ka ditu kan ditunggu. Mana sih ieu raja na kutubna teh encan datang. Nah, saat anu di geus karumpul kabeh, nyana datang set. Plek. Kutubul laule. Mantap ku para wali dikayaokeun kutub eta teh. Sebab di alam itu perkumpulan. Wah, geus beuki apeng-apengan bae ngaji. Asa di mana ieu urang ngaji? Ya urang mah kumpulan teh lain di Gunung Lubnan urang mah. Kumpulan teh di Citra apa jeung tukang jagung nu antingna gede teh ya. Heh, Haji Pudali ge dinya ngagebegan milu di dinya. Jol bae Haji Pedi deres mun mayar henteu deui. Jadi kumpul di lokasi kitu. Tuh batur. Kuari masih. Wa mimman khalaqna nu tadi. Lamun Allah ngadamel umat teh hiji ngan kulantaran hebat aya nu nuturkeun jadi umatun. Mungkin diciptakeun jadi organisasi, mungkin diciptakeun jadi partai. Hiji. Tilok loba wa mimman khalaqna. Umat tu yaduna. Umat anu yahduna bil haq saurang malobaan. Ngan engke kok jadi bahasa ada umat, loba nuturkeun jadi umatun. Dibentuklah organisasi jadi umatun. Moal lobaan kajen kumaha ge nu antik mah keris nu hebat paling hiji. Eta keris sudah di Haji Pendi eta mah buatan Jogja. Dipake teh ku panganten 3 kali make. Eta keris naon teh mah kos kutu mah. Keris anu aslina mah hiji paling set. Kitu kene nu antik mah moal loba. Kiai antik hiji we. Kok dituna umatun pengikutna loba jadi ummatu yahduna bil haq. Dibentuk kunyana mungkin jadi organisasi, mungkin jadi partai. Nu kos kitu moal kebel Gus Dur ngabantuk jana. Terus PKB teu kebel. Beres dieukeun kunyana. Dikeun kamu hayamin los urusan ku sia ai bisa mah jeung ai hayang. Ai mah geus deuk balik ka ditu. Anakna nu ngurusan nu balandar geus milu nyana we soranganan ka ditu nu los mah sawodo aing mah urut aing neuk bener negara sakitu bae ai sia hayang los dibikeun geus akan teh los usia ai bisa mah sia geus aing mah teu butuh beres ummatun yahduna bil haq dijieun ku Ki Hasyim Asy'ari organisasi NU ummatu yan saurang jeleumana mah Ki Hasyim. Saurang kiai nama misalnya hiji nu ngikutna loba jadi bae ummatun yahduna bil haq. Walidzalika yara bisa deuleu yura bisa kadeuleu dina impian teh masyaallah eta lah keindahan dibere impian teh ku Gusti Allah teh indah kapangila jeung para wali Allah kapangila jeung guru-guru nu mursyid kapagi belah ditu kapagi jeung Kangjeng Nabi atuh geus moal tanding lamun geus ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi. Hese nyarita keudana kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah lantaran kaindahan teh masyaallah pohara jasa. Hate urang anu kuari maca sholawat bae kuari kapanggih jeung nyana. Bari macem-macem bentuk kapanggihna. Eta urang anu kapanggih ku urang keneh. Urang kapanggih jeung urang. Urang teh bisa eta aing ku aya jadi 2. Eta lah ala suratul murdi. Kumaha sih nu kakarak parak balik disebut kumisan jante tapi disebut teu kumisan geus aya ngagelempeng bulu jarum. Disebut maneh jenggotan jante tapi disebut kekelempengan jenggotan aya. Atuh pan sieu mah geus perutih. Jurig teh mah. Sieu eta diri urang teh. Oh, urang kapanggih jeung urang ngan beda. Urang asli mah kos kieu, ieu mah kasep amat. Eta lah diri urang anu hakiki, anu asli.
dibentukeun mantak kal malaikat dina pada eueuh dosa bisa kakalayangan kumaha kun fayakun Allah dibikeun kanyana innama amruhu idza arada ayyakul lakum fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Allah wahai hamba kaula kun fayakun aing dibikeun gas ya tah mantak ngaji kos kieu teh meunang nu bodoh waduh atuh kitu kos jadi pangeran tah besi kos kitu doang eta kakarage saeutik tah ge maksudna pengarahan kun fayakun teh kumaha nah ieu masih panjang keneh lalakonna mantap potongan kieu mah teh meunang ngaji nu kieu sebenarnya wallahu a'lam